Bismillahirrahmanirrahim. Walayumasilu sareng henteu nyarupaan itu Allah Ta'ala halna maha luhur Allah fidatihi dina datna itu Allah wa sifatihi sareng dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah wa af'alihi sareng dina pirang-pirang padamelanana itu Allah ahadan ka saurang oge wasuila sareng ditaros saha ba'dul ulama sapalihna ulama anillahi ta'ala tina tentang Gusti Allah ta'ala faqala tuluy ngadauh itu ulama in suilta lamun ditaros anjen an asma'ihi ta'ala tina pirang-pirang asma na Gusti Allah ta'ala faqauluhu ta'ala mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala walillahil asmaul husna walillahi sareng eta tetep milikna Gusti Allah ta'ala al asmaul husna ari pirang-pirang asma anu sae wa in suilta sareng lamun ditaros anjeun an sifatihi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Gusti Allah ta'ala faqauluhu mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Allah eta Allahu Gusti Allah ahadun anu sahiji itu Allah Allahu ari Gusti Allah eta as-somadu anu diseja lam yalid anu teu ngalahirkeun itu Allah walam yulad sareng henteu dilahirkeun itu Allah walam yakun sareng henteu kabuktosan lahu ka Gusti Allah eta kupuan nyaruaan saha ahadun saurang oge. Wa in suilta sareng lamun ditaros anjeun an aqwalihi tina pirang-pirang dauhanana Gusti Allah ta'ala faqauluhu mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala innama qauluna pastina ari dauhan kami anu agung li syai'in kana hiji perkara ida arodna di mana-mana ngamaksud kami anu agung hu kana itu sy eta annakula ngadauh kami anu agung lahu kana itu sy kun fayakun kana lapad kun fayakun kun kudu bukti anjeun fayakunu tuluy bukti itu sy wa in suil tak sareng lamun ditaros anjeun an af'alihi tina pirang-pirang padamelanana Gusti Allah ta'ala pakauluhu mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala kula yaumin dina saban-saban poe huwa ari itu Allah eta fi sya'nin tetep dina urusan wa in suil tak sareng lamun ditaros anjeun an na'tihi tina nyipatanana itu Allah faqauluhu ta'ala mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala huwa ari itu Allah eta al awwalu anu awal wal akhiru sareng anu akhir wal zahiru sareng anu zahir wal batinu sareng anu samar wa huwa sareng ari Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara eta alimun anu uninga wa in suilta sareng lamun ditaros anjeun andatihi ta'ala tina datna Allah ta'ala faqauluhu mangka ari jawaban eta dauhan Gusti Allah ta'ala laisa kamislihi syai'un laisa henteu aya eta kamislihi pantarna itu Allah naon syai'un perkara wa anin nabi sareng katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kangjeng Nabi eta qola ngadauh itu nabi tafakaru kudu tafakur aranjeun kabeh fil kholqi dina dadamelan Gusti Allah wala tafakkaru sareng ulah tafakur aranjeun kabeh wala tafakkaru sareng ulah tafakur aranjeun kabeh fil kholiqi dina dat anu ngadamel wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari maknana lapad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta alamu ngayakinkeun abdi yakinan kalawan yakin binasil Qur'ani kalawan nasna Al-Qur'an wa ijma'il ummati sareng ijma'na ulama wa taqidu sareng nekadkeun abdi bil biqalbi kalawan hate abdi iti kodan kalawan patekadan jajiman anu pengkuh wa ubayyinu sareng ngajelaskeun abdi li ghairi ka salianti abdi bil ikrori ku pengakuan anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadayana Muhammadan tegesna Kangjeng Nabi Muhammad alladzi anu min Quraisyin anu tetep itulah di bangsa Quraisy Muhammad ibni Abdillah Muhammad anu jadi putra pamegetna Abdullah
Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hasim ibni Abdi Manaf. Eta Abdullahi abdi na Gusti Allah, bahwa mangka ari itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta munqodun anu turut lillahi ka Gusti Allah, mutiun tur anu taat, dalilun tur anu handap asor, khodiun tur anu DP-DP. Wa rasuluhu sarang anu jadi utusanana Gusti Allah ila kafatil khalqi ka sakabeh makhluk, bahwa mangka ari itu Kangjeng Nabi eta ar-rasulu anu jadi utusan, aladi anu la rasulah henteu aya utusan eta maujud yusawi anu nyaruaan itu rasulhu ka Kangjeng Nabi, fa innahu mangka saenyana itu Kangjeng Nabi eta rasulun anu jadi utusan ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk, walau nuhu sareng ari rupina Kangjeng Nabi eta abiyadun anu bodas, ma'al khumroti sarta beureum, ae fahuwa tegesna ari itu Kangjeng Nabi eta mursalun anu diutus, bil fi'li kalawan prakna ilaman kajalma, ada roka anu manggihan itu man zamanahu dina zamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir nepi ka poe akhir fi dunya di dunia. Wa mursalun sarang anu diutus bil kuwati kalawan saolah-olah ilaman kajalma, takodama anu geus heula itu manhu ka Kangjeng Nabi, takodama anu geus miheulaan itu manhu ka Kangjeng Nabi, min wujudil khalqi tina ayana makhluk ila wujudihi nepi ka ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalan bari diutus fiha di itu dunia. Wa mursalun sareng anu diutus bil fi'li kalawan prakna fil akhirati di akhirat, yauma yakunu dina poenan kabuktosan naon al kullu sakabehna eta tahta liwaihi, tetap dina bawaheun bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sareng ari itu nabi eta khotamul anbiya anu jadi panutup pirang-pirang nabi, wal mursalina sareng panutup pirang-pirang anu diutus kabeh, kama sapertikeun perkara asarot anu isarah ilaihi kana itu ma naon almimu mim min Muhammadin anu tetep tina lapad Muhammadin, alati anu mahrojuha ari tempat kaluarna itu mim eta khotamul makhariji anu jadi panutup pirang-pirang tempat kaluarna. Sodikun tur anu bener fi kulli ma dina saban-saban perkara ahbaro anu ngabejakeun itu nabi bihi kana itu emma, walau pil mubahati sanajan kabuktosan itu emma eta dina perkara anu dimenangkeun, ka kaulihi sapertikeun dauhan Kangjeng Nabi akal tu lapad akal tu tuang kuring, wa qadima pulanun wa qadima datang saha pulanun pulan fil wakti dina waktu al fulani anu bangsa pulan, payastahilu mangka mustahil naon alkidbu bohong fidalika dina itu umma, liwujubil ismati karena wajibna karaksa lahu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, payajibu mangka wajib naon iti koduma nekadkeun kana perkara akhbaru anu ngawartoskeun bihi kana itu umma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka asorotir saati ka asoroti saati sapertikeun pirang-pirang ciri kiamah, wa su'alil qabri sareng pertarosan di jero kubur, wa naimihi sareng nikmatna itu kubur, wa adabihi sareng siksa na itu kubur, wa hasrin wal hasri sareng dikumpulkeun lil hisabi pikeun dihisab, wal wazni sareng timbangan lil amali pikeun pirang-pirang amal, wal haudi sareng haud, was syafaati sareng syafaat, wal jannati sareng sawarga, wan nari sareng neraka, was sawabi sareng ganjaran, wal iqobi sareng siksaan. Yajibu wallahu alam bisawab.